alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang Alhamdulillah puasa teh DPDP ka Gusti Allah wa tahajjudu fi layalihi ayat tahajud di penting tahari lilaitil gadril azimatil gada penting teh tahajud urang lamun urang tahajud tak urang teh tarawih kan witir kan 3 penting deuk tahajud tambahan heula hiji sholli sunatan rakaatan Allahu akbar ngajangkepkeun eta tanu tadi abe ulah aya terjadi 2 witir. La witroni, eueuh 2 witir sapenting hiji bae. Lamun eta 3 ke urang witir dia jadi 2 witir. Supaya ulah terjadi 2 witir, tambahan hiji. Allahu akbar. Jadi jangkep tanu tadi 3 jeung hiji 4. Bari tahajud sadaekna urang Allahu akbar. Tahajud Allahu akbar. Tahajud Allahu akbar. Tahajud Allahu akbar. Ruku mah henteu tahajud Allahu akbar. Sholat tahajud terus diakhiri kuitir mantak mulyana bulan Ramadan kulaya ai bukaan kitab sok hayang seuri sakapeung mah aya hayang seuri aya keom aya bunga aya sok kaju seurian sorangan di antara nu hayang seuri ieu cak Gusti Allah teh ya ibadi hei hamba kaula sia nyaho aing nyiptakeun Ramadan teh mulia tur agung tur suci nyaho mun cak urang teh mah nyaho salat sia tah dipenting 11 rakaat witir setelah tahajud atawa geus teu kudu tahajud 11 rakaat bae jawaban manusia kumaha duh Gusti 11 rakaat mah teu kuat tama lain pagawean abdi tama pagawean nabi pagawean wali, pagawean kiai, abdi mah 11 bah teu kuat. Atuh ulah 11 ai pagawean lain pagawean sia mah 9. Gusti 9 ge abdi mah teu kuat. Lantaran beurangna sibuk abdi papan di pabrik, abdi papan ngojek, abdi papan supir. Atuh ulah 9, 7. Gusti 7 ge teu kuat abdi mah. Lantaran abdi mah sibuk jelemana aya gawe ieu gawe itu sakacapangan sakapanggihna geus abdi mah teu kuat kudu 7 bah 5 atuh 5 2 haji hiji asana 5 ge teu kuat Gusti 3 atuh 3 asana 3 ge teu kuat ambo budak 3 teu kuat hiji degekeun ku sia wahai para malaikat cak Gusti Allah aing ngainstruksikeun ta ka hamba aing teu kuat 11 mah turun hiji bae bejakan hiji teu kuat hiji ge hiji teu kuat hiji geus atuh teu kuat hiji mah neuk sarena bae ngalawu wudu aju maca bismillah 20 hiji kulhu 3 palak bina hiji tiupkeun amo tah lain pagawean abdi Gusti aya kudu ngalawu wudu heuh tiris hajung batu kita abdi mah moal ngalawu wudu geus kanjeun teu ngalawu wudu ge asal bismillah bae 20 hiji. Teu kuat 20 hiji ge. Bismillah teu kuat tunduh jasa Gusti abdi mah capek bogan abdi dicapekeun ku Gusti. Bulan 20 hiji atuh 11 ge teu kuat. Tilu teu kuat. Geus satu hiji bae si haji HS. Hiji ge teu kuat ambo. Bamajo henteu panjana mah. Bismillah 20 hiji teu kuat, tilu teu kuat, hiji ge teu kuat. Hiji doang gitu siapa kajen teu babajo teu wudu ge bismillahirrahmanirrahim blek mah kitu. Teu kuat. Teu kuat hiji teu. Capek. Geus atuh baca Allah bae tah lamun Allah bae mah bisa. Gagas. Atuh asal DKS Allah. Enggak usah sakitu doang. Tapi eta cak Gusti Allah wahai para malaikat hamba aing teh pohara masih keneh ngaku bahwa aing pangeran. Disagedengeun eta mah loba jelema nu teu ngaku bahwa aing teh pangeran tuh Katolik cenah mah teu ngaku aing pangeran, tuh Protestan teu ngaku aing pangeran, tuh Kristen teu ngaku ka aing pangeran dihiji-hijikeun Tritunggal nanaonan.
budak Konghucu jeung sajabana teu ngaku ka aing tapi si eta mah jalah beurangna teh kaon di pabrik bae si eta mah lelah ngojek bae si eta mah lelah titah 11 rakaat ge teu sanggupeun titah wudu ge deuk sarena teu sanggupeun titah baca bismillah 20 hiji ge edan ngajebiat titah hiji doang maca bismillah teu sanggupeun ngan Allah doang hebat amat eta jelema datang ka ngaku ka aing masyaallah asana moal anu maca bismillah moal asana ieu mah wudu ge moal ieu mah ieu mah deuk naon ieu maksudna cek Gusti Allah malaikat aing teh nyarita dina Al-Qur'an innahu alimun ghafur aing teh maha halim innahu halimun ghafur maha aris maha hampura ai si itu mah nu hebat ibadahna ka sorga atuh tambah teu kudu kumaha aja teh mah hampura aing geus datang si itu mah tukang ibadah atuh geus jelas ieu mah tah cenah mah salat lohor ngan opat tong teu bake roati broati capeun datang ke masjidnya puasa nya digawe kocek lawat haju beres gawe deui teu sanggupeun salat qobliyah jeung ba'diyah haju hees lagi tilok bake man witir-witir langsung bae bismillah ge teu kuateun tapi nyana ngaku ka aing kadenge ku aing Allah haju reup bae tah eta teh halim aing aris aing gofur aing geus malaikat eta teh hamba aing teh bulan Ramadan teh agung kedah karasa keagungan bulan Ramadan ari nu ibadah mah atuh geus puguh ieu mah nyana mah sakikituna teh ibadah ku agungna aing nyiptakeun bulan Ramadan kaarisan jeung kagofuran aing keuna karasaeun kajana kundu hees maca Allah doang kasorgakeun masyaallah asana ieu mah ieu asana ieu asana lain berarti orang kudu ngurangan ibadah ku agungna Ramadan datang ka kos kitu ku istimewana Gusti Allah menyikapi Ramadan datang ke jelema nu ngaku Allah doang nggih bari puasa keagungan Ramadan supaya karasa sapuasa-puasana doang salat teu make qobliyah jeung ba'diyah teu make salat-salat nu sejen agungna Ramadan bener-bener penyucian dosa bener-bener penyucian kakotoran penyucian pembersihan kadurat kena karasaeun cukup ku pengakuan ka Gusti Allah puasa di bulan Ramadan salat anu 5 sorga sakitu alhamdulillahirabbil alamin tapi loba kene sakitu ge nu teu maca Allah aja neuk hees teh kan ke kunti anak kan tambah kunti anak lalaki pan goblok sama eta lo bakene eta gitu lain teu baca Allah aja kadanan bismillah kadanan kulhu kadanan jeung sajaban bismillah atuh Allah langsung deh gimana lain bae aduh mama di mana mama boro-boro baca Allah itu mah geus langsung geus eta mah lamun paeh langsung diseren ka neraka tah mah ya Allah ya Rabbi eta aya keneh teh nu kos ka sing ade pareuman hapena pigape komo bulan Ramadan mah bulan suci banyak kurang di kotoran kadanan cara batur berang sekali tamat peting sekali tamat jadi berarti sapoe sapeting 2 kali tamat dongeng doang geus kadanan ku kita atuh geus sapoe sapeting sakali tamat eta ge dongeng doang atuh geus 10 poe tamat 10 poe tamat jadi sabulan teh ya 3 kali tamat beres eta mah geus betul sapoe saju sapoe jadi berarti sabulan tamat sakitu teh tamat santri mah tamat kecil ya santri mah tamat tuh ngaji Quran teh sabulan sakali tamat mah tamat lain santri tamat juri nisbati santri mah aja santri mah pun baca Quran teh babari cenah
babaturan naon Quran dibaca duh kusian teu kadenge saya mah naon sih aya teu ngarti ya sok loba omong aing mah tingkatan geus luhur Orenganan asal aya babaturanna kos kitu janna mah aya mah tu tilok wasa geus aya baturanna tetap menang 2 poe teh kagak kunaudzubil binnas malikeun sia tamat ieu atuh aing ngaranna ge sia bener eta tamat masyaallah Allah maha uninga geus kejam jasa eta enggak bohong geus tegep jasa ya Allah ya Rabb nah ieu puasa lobakeun maca Al-Qur'an ngan banding-banding urang bisa maca Quran sapoe sapeting tamat atawa 10 poe tamat digerlengkeun ku urang ditartilkeun atawa dibaca aju orang bisa maca Quran tapi dihartikeun ditadabbur Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim wallahu a'lam bishawab Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin itu kitab Quran nu agung la raiba fihi daya kamang-mangan hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi muttaqin kos masih muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Orenganan muttaqin teh alladzina yu'minuna jelma anu arariman bil ghaibi kanu maha gaib Allah wa yuqimuna shalah dan selanjutnya dihartikeun da kurang make terjemahan anu geus menang naseh ulama-ulama urang tak urang sabulan tamat bari ditadabur jeung nu 3 kali tamat bagusan eta urang lambat ka tamat tapi dihartikeun ku urang jeung nu sapoe sapeting tamat sapoe sapeting bagusan eta mending dibaca ku urang lalagunan dihartikeun urang tadabbur ngaranna dihartikeun urang endeu geus menang naseh ieu teh ge geus dan kitu ngaranna ditandatangani ku pentaseh di antarana eta baruan bali masuk nah lalagunan kajian teu tamat ge malah teu tamat tapi ku urang dihartikeun eta nu hebat engke ge bakal aya ge karasana ka awak lain deui dihartikeun mah urang jadi nyaho dibandingkeun jeung nderong saya baca naon sadaqallahul azim teu kaharti aya makasih ya da eta teh bagus dibandingkeun jeung ditartilkeun tur ditadabur tadabbur nah ieu puasa hikmahna pohara sebab orai ge orai nu puasa bae mah orai taneuh banjur jasa orai taneuh mah kasepak-sepak kilongna naon tapi lamun sing ngegel geus hesek ditulunganana sebab naon puasa bae kan komo bulan mulud mah janna mah tiloka mah mana orai taneuh mah cinta ke besa mulud bulan Ramadan saramadan ih sempar-sempar ge orai taneuh teh eta keur tapa sakali ngegelek tapi orai koros mah nu tilok tapa urang Jumatan kadenge gede oh orai koros ngadaharu eta teh anak bangkong betung nangis gendut ya wih pohar orai koros mah naon bae teh anak bangkong anak kadal orai koros eta masyaallah aya lauk tah ini mah naon bae betung nangis gendut numatang nu gendut eta koros atuh nu teh jadi bati asli di itu cara kiai masuk sembarangan bae nah nu anehna aya santri baheula di dieu teh aya santri eta teh digegel orai koros aduh si adu-aduanan dia teh nyeri ceuk teh ditarik ku babaturan kuntuna murah
untuk orai koros murah di dia tak eta teh orai nu tilok puasa orai koros orai babi orai cai teh orang tahu sekarang itu eta tilok puasa teu manjur orai kadut eta orai kadut itu eta nah nya namanya orai kadut meureun mana sayuni meureun tah eta tapi orai anu sok tapa orai belang orai ge sanca orai kitu taneuh eta ahli tapa teu meunang sambarangan jelema ge lamun ahli tapa lain deui tapa teh lain sakadar tapa teu dahar teu nginum teu jimat tapi tapa ulah sok ngadahar duit pamarentah manjur asal kiai jago nyana ngajina hebat cenah puasana tapi beteungna terus bae ngadahar duit pamarentah moal manjur ka jeung dijamin 1000% bahkan 1500% moal manjur moal bae ka jeung kukuman beteung teu ditapaan tapa teu dahar teu gini budak leutik ge bisa tah lamun aya HP ulah hayang tapa tati HP manjur urang mun boga TV renyek jual manjur ganti iya hayang wajur ulah hayang wajur hayang ka Allah bae tapi eta praktekna seperti kitu kayak kadituna mah kayak kadituna kan geus biasa teh hayang nanaon ge teh hayang ningali jelema ge biasa bae maksudnya biasa bae ningali awe ge biasa bae nu gelis-gelis jore-jore biasa bae atuh nu gelis-gelis jore-jore kumaha sih kiai cenah atuh kitu wae kabelah dituna mah nu ditingali ku perasaan urang teh kan hese teh ieu teh mindahkeun perasaan ibadah ibodoh kuari ka pinter terasa pinter sageus pinter paham terasa eta garana pergeseran eta mah masih bisa tah mah kos kitu mah tah tadi teu bisa alfiah jadi bisa teu bisa maca fatul muin jadi bisa ngageser tati bodoh ka pinter tapi hayang boga rasa ikhlas mah tah eta hese karasa kan ikhlas teh karasa nikmat ibadah eta kan lamun geus boga ikhlas kan ngeunaheun hayang we ka Gusti Allah embung jeung makhluk sebab lawan eueuh di kacinta iwati ka Allah masyaallah eueuh tah hayang datang ka dinya geserkeun ku urang tina kaladzatan jismaniyah kana kaladzatan ruhaniyah carana puasana cara Ibnu Arabi cara Tuan Syabdul Qadir Ajailani cara Ibnu Athaillah lain puasa teu dahar teu nginum hungkul tapi puasa teh ilu awak kabeh milu puasa di ketika kurang geus diajak puasa ngageser tina puasa awam menjadi puasa khos teu dahar teu nginum teu jima awak kabeh anggota diajak puasa qalbu di ka Allah keun ngaranna puasa khos ilah puasa nu lain sambarangan anu engke Allah bakal mere kanikmatan tah di bulan Ramadan cara nu tadi ge geus menang pangampura sakadar pangampura ku gedena agungna sucina Ramadan eta ku inget bae geus ka Allah nyahoeun bahwa eta teh ngaku ka aing eta teh geus menang pangampura eta ku gedena Ramadan komo lamun ku urang dimangfaatkeun lantaran turunna Al-Qur'an ge di bulan suci Ramadan beuh lain leutik-leutik diintip Ramadan teh ku ahli Allah mah timbul ucapan Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadu ala niron ku bungah doang ge deuk asup bulan Ramadan geus haram ka neraka awakna ku bungah doang masyaallah ku sebab naon ayam rahmat jeung magfirah Allah di jero Ramadan seakan-akan Allah teh aya di bulan seakan-akan hayang bae geura asup ka bulan Ramadan bakal karasa indahna Ramadan rahmat Ramadan segala rupa kesucian Ramadan terasa bunga dek menghadapi Ramadan panai lain kitu di lembur mah woi di Cilongok geus penutupan nya geus teh Ramadan deui hutang tahun kamari ge can kabayar pamajikan aing kabekan bo budak meuli baju can kabayar pan dek lebaran deui bo pencit teh beug aing aya nu ngomong kos gitu tapi lain urang Cilongok lain urang Cilongok mah kabehan poe eta jadi takkan teh hutang aya nu kieu bae ngirain sih bulan Ramadan mah segera teh kunaon ngabuburit ka Citra ka Puri aya nu kitu
aya anu Ramadan mah ngeunaheun sia sokna loba nu marere pembukaan segala rupa ge geus aya macam-macam geus da urang mah belajar ku ari ngabersihan awak ngabersihan batin engke Allah bakal mere Lailatul Qadar dina teu merena boga kesejukan lamun dibahas panjang tentang bulan suci Ramadan ieu maka istimewaanna bae la khulufu famu shaim ajabu indallah min dhil miski yakin ambe sungut nu puasa leuwih seungit tibatan minyak bisi coba ge jelema nu puasa ambar ha ayo coba ha kan Kangjeng Nabi bisa ngabohong ieu kan ucapan Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi la khulufu famu shaim atyabu ambeuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan bisik coba ha ampun tadi ucapan kajera oh macana atuh indallah menurut Allah leuwih seungit tibatan minyak misik aya menurut jelema mah pan aya nafsu geus ku nafsuna bakal na bau tapi ku malaikat maka mah seungit sebab bukan nafsuan geus malaikat teh lamun urang puasa urang maca kaluar geus teh seungit malaikat tadi dia resepeun cek Gusti Allah leuwih seungit tibatan minyak misik urang nu mantak kurang data ka bau urang ge lamun luhur mah seungit lantaran urang mah handap bau nah dia kahayang nafsu ngaranna eta lah nu ngahalangan jadi lamun urang loba kahayang eta loba halang kacang tanah eta teh maca zikir ka Gusti Allah maca tasbih ka Gusti Allah wa in min syai'in illa yusabbih bihamdi walakin la tafqahun tasbihahu ngan urang teu nyaho kana maca tasbihna kacang teh eta kacang lamun ngagoletak eta baca tasbih subhanallah kacang nggak gue letak sama sok macam kacang segala rupa ulah haju sama kadi itu bae kacang teh kacang nggak letak kacang tapi lamun eta kacang ku urang dipelakeun tah dibawa dipelakeun dihuma plek kacang beda rasaan cak kacang teh aing berarti titah jadi berusaha aing jadi disiram kudu bogana set hayang jadi boga kahayang tak boga kahayang nyana hayang jadi lantaran dipelakeun maca tasbihna lambat subhanallah ketika jana merontak kan dipupuk tah sanggeus dipupuk kan nyana boga perasaan kan ngomong nu mantak maca tasbih kan ngomong ka Kangjeng Nabi makan kadenge segala rupa ke kadenge kobok Kangjeng Nabi Sulaiman maka angin bisa diajak ngobrol ku Kangjeng Nabi Sulaiman maka Kangjeng Nabi Sulaiman angin dia bisa diajak ngobrol angin atuh komo deui benda-benda nu sejen jas sireum ge begitu diutus ka Kangjeng Nabi Sulaiman geus dibejaan ku Gusti Allah Sulaiman aing bakal ngutus sireum ka anjeun oh mun mana sireumna memeh kapanggih nu di jalan teh nu loba kan sireum datang heula ka Kangjeng Nabi Sulaiman kan ngobrol jeung Kangjeng Nabi eta sireum bae ngobrol masyaallah karim. Nah urang lamun puasa baik bakal dibere celi Kangjeng Nabi Sulaiman bakal dibere lisan Kangjeng Nabi urang dan lain sebagainya berarti kan dibere maziah nu luar biasa kacang kusebab boga kahayang lambat kata dina mah subhanallah barang dipelak subhanallah barang dipupuk tah teu kadenge barang jadi bakal dinya sat geus baca tasbihna geus teu kadenge ku sasaha teu kadenge eta naon eta teh kahayang kacang bae boga kahayang teu kuateun maca tasbih maca mah maca ngan teu kadenge kurang lamun dibukakeun hijab kan kadenge lantaran nyanana boga kahayang teu kadenge urang lamun eueuh kahayang hiji bae ka Allah ieu dengan sendirina mata ka Allah celi ka Allah kabeh ka Allah nu mantak disucikeun deui ge ku wali supaya dikaallahkeun eta teh abeh giraheun ketika loba kahayang mata boga kahayang mun teu geulis embung neuleu celi boga kahayang mun teu merdu embung ngadengekeun irung boga kahayang mun teu kitu seungit teu kitu keneh sagala rupa boga kahayang awak urang boga kahayang tina kahayang etalah jadi hijab urang jeung Allah. Maka
di bulan puasa wayana kahayangna rada dikurangan muntah tadina urang minum teh doang di bulan puasa mah tambahan kopi susu siapa pas bae dasar jurig dipancing sakitu bage pas hate hese ngobrol jeung jurig mah kurangan kahayang kurangan wah ieu mah geus kolot rencana meuli lepis deu ka mana manya meuli lepis aing mah geus ulah wau jeung si aing mah mun sia make lepis geus aing aing ka Vietnamkeun sia aing ye ngangon kebos ya di Vietnam sapi mah lepis bapak ranti pengangon di Vietnam mah urang jadi kebanggaan ye neraka jahanam tah leg gaul ku sia tah ieu piceun kahaya Masya Allah orai taneh micenan kahayang manjur orai belang micenan kahayang manjur orai gitu obra micenan kahayang manjur tapi orai nu tadi diceritakeun sebab terus bae kahayangna dituturkeun teu manjur bahkan caroplok urang ge sakumaha tadi bayangan kacang jeung sajabana diri urang lamun geus galegitkeun kahayang timbul engke zikirna dengan sendirina dina zikir eta lah bakal nyambung jeung nu sejen sebab nu sejen teh eueun nu teu zikir tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna kabeh 7 lapis langit zikir bumi zikir ketika zikir kabeh urangna zikir sebab teu boga kahayang mun urang geus teu boga kahayang kadenge zikirna langit kadenge zikirna bumi urangna nu zikir kadenge ku langit kadenge ku bumi ngahiji Masya Allah ilah puasa kadanan ku kitu atuh urang puasa geserkeun tina puasa awam anu beneran awamna supaya urang mendekati bae ka puasa khos geus atuh urang di bulan puasa mah ulah hutang-hutang dikuari beresan kebutuhan dapur beresan segala rupa geus urang bebeja ka pamajikan urang ari ibadah bae ka Gusti Allah nya geus segala rupa tah geus teh jang dapur tah jang dapur 50 juta cukup kan tiis kadang-kadang cek si Hindun deh bener gitu tah kiai kadang-kadang atuh geunaheun da puasa kos kitu mah tah jang lebaran 50 juta mantap tah geus aduh Masya Allah tah jang anak 50 juta mantap tah kan geus teh kudu di ka bulan Ramadan kan balik meuli mobil ku aing korupsi deui bae pan pamajikan mah beresan tah urang geus ka Allah tek TV ku urang geus tutupan HP ku urang geus ulah urang hayang informasi pilpres teh kudu geus ka Allah bae ka Allah mantap teh asana witir teh lain 13 bisa 20 tilu ieu mah ngeleuwihan ieu mah bahkan Haji Pendi mah bisa terus bae geus teu make hitungan Allahu akbar maji nah tak witir kok teu eureun selama aya jelema nu neulegeun aing mah malah eureun emang ahli ria mah kos kitu eueuh jelema bae geus teu salat balikan deui urang menghadapi bulan suci Ramadan jadikanlah bulan suci teh bener-bener untuk penyucian batin urang puasa ulah sakadar teu dahar teu nginum teu jima tapi ajak anggahota urang puasa dengan kata kerenna tapakeun mata urang tapakeun ceuli urang tapakeun irung urang tapakeun sungut urang tapakeun leungeun jeung suku urang ditapakeun maksudna tina kokotor sucikeun hadapkeun ka Gusti Allah ngalereng ngidul ngetan ngolon teu nu kaya teu susah teu pejabat teu rakyat teu kiai teu santri teu cacah teu menak kabeh bakal datang ka ajal geus datang ka ajal mah maot ngaranna tinggal urang we jeung amal urang kawau urang nu tadina ku urang didamba-damba urang maot mah sakadar datang ka bibir kuburan bapak urang nganter sakadar datang ke bibir kuburan pamajikan urang sakadar datang ke bibir kuburan anak urang sakadar datang ke bibir kuburan murid urang sakadar datang ke bibir kuburan nu bakal ngalaksanakeun mah urang jeung amal urang lalakon hirup renungkeun ku urang mumpung urang masih keneh dibere umur tur dibere sehat sakali deui mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur jang ibadah dibere sehat ku Gusti Allah jang ngalobakeun ibadah dibere kuat ku Gusti Allah jang ngalobakeun ibadah
mudah-mudahan dulur-dulur urang bapak urang emak urang di halampura dosan ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah